Eta opat resep supaya keluar tina kabingung jeung kasusah kunu geus terjadi atawa anu acan terjadi. Hiji tah salib deui. Wadzib ala hadza baqiyata umrika waqsir li amali wajahid tanabbula. Kudu ngalanggengkeun anjeun kana ieu katartiban ibadah dina sasesana umur anjeun. Kudu mondokeun anjeun kana nyipta perkara anu dipikahayang ku hawa nafsu jeung kudu merangan anjeun kana nafsu maka bakal mulia anjeun kitu hartosna. Tos urang sok nguping istilah hawa nafsu osok. Naon ari hawa? Ari hawa teh tarikan. Naon ari nafsu? Ari nafsu teh kahayang. Jadi hawa nafsu teh tarikan kahayang. Ari nafsu sae tawa awon. Ari nafsu sae tawa awon. Kumaha nafsuna. Aya jelema liwat ngadupak ka urang teh, dudupak leumpang teh, teu jeung nafsu atuh euy, eta nafsuna eta saya awon. Awon. Lamun urang leuleus teu purun dahar dipasihan obat nafsu maka nafsu eta saya awon. Berarti nafsu teh aya nu sae aya nu awon. Nafsu nu sae namina nafsu anu karimah atawa mahmudah. Nafsu nu awon namina nafsu madmumah. Jadi nafsu teh aya nu sae aya nu awon. Teu bisa urang nyebutkeun bahwa sakabeh nafsu teh awon. Tadi dia dina masalah hawa nafsu atawa sok disebut tulul amal panjang lamunan geuning lamun keur sorangannya cicing we hareupeun imah sorangan ieu. Kumaha teuing ieu mun di Cikamuning sawah kabali kabeh. Untuk orang rek digacong-gacongkeun kabeh ieu teh engke hasilna beureun tina sapamotong teh meunang ari 20 juta mah disodakohkeun ka masjid kabeh. Kumaha cenah maneh beakeun. Kitu tah. Atawa naon we nya mikirna mah nepi ka keun dina lamunan eta teh urang leuleumpangan. Kabayang betul ayeuna teh da ke Pangandaran. Beureun urang yang di Pangandaran mah lojai terus naik perahu ka ditu ka Pasir Putih. Tuluy motoan monyet. Jeung nu segena kahayang-kahayang nu aya dina lamunan eta teh sami mantap nari kana kabingung. Kosok urang kitu osok komo lamun keur sorangan. Da ari keur sorangan mah urang teh sok jadi cicingeun nya tara loba ngobrol. Sanajan biasana capetang oge sok ajaran sorangan. Moal mungkin sorangan capetangnya. Ari teu keur nelepon mah. Tah, lamun keur sorangan bari urang sepi tina ngobrol. Terkadang urang teh sok aya lamunan-lamunan anu jauh ka ditu nya. Urang lamun engke kitu bakal kitu, mun engke kitu arek kitu. Kikituan teh mantap nari kana kabingung. Kumaha carana supaya urang henteu ngalamun
sibukeun ku ibadah, sibukeun ku pagawean anu manfaat, lamun teh mah ku cicingna teh mantak jadi ngalamun. Urang mah tara ngalamun age alus, berarti nya nu tara ngalamun mah ngan beren eueuh kahayang eta teh. Tadi dia jauhan hawa nafsu, tulul amal anu mantak jadi lamunan. Terus aya kode terakhir ya. Lamun teh mah urang biasa dina ibadah, usahakeun ibadah ieu teh ulah nepi ka ditinggalkeun sanajan ibadahna saeutik. Sanajan lamun teh mah naon sabada salat teh urang teh sok ukur ngadua Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Sing dawam ya. Teu kengi ari duana panjang tapi sebulan sakali, mending keneh nu unggal poe sanajan pendek ya. Sanajan pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Beres. Saya keneh nu kitu kumaha urang mah ngan apal Allahumma barik lana ta salat teh Allahumma barik lana fi rizqina, amin. Manga wae da Allahumma barik lana teh lain tujuan hartina dahar, tapi Allahumma ya Allah barik muga ngaberkahan Gusti lana ka abdi sadaya. Eta teh menta berkahnya, menta berkah ti Allah, menta leuwih dina kahadean. Wilujeng sumpi. Hadirin rahimakumullah, kahartos resepna nu tadi kapaham resepna bade diamalkeun, bade gitu, bade diamalkeun. Cenah cek kagoda deui. Hah? Henteu teh dosa nya dasarnya janji eta mah ngajawab. Bade diamalkeun, bade. Tah maka naon besar kemungkinan ku Allah dikeresakeun. Jiga lamun ditanya haroyong beunghar, hayo kejauhan eta teh mun haroyong beunghar, hoyong. Da tereh eta teh nya. Cekap kantun wa idza samatu fi sholati ta'arradat. Terakhir aya pengumuman dinten enjing Sabtu leres kedah ngome jalan masing-masing hancengan kang ibu-ibu ya teh anu teu gaduh padamelan. Mun ieu aya pamerdih enjing ngome jalan. Abi mah tos gaduh janji Sabtu mah Ahad atunya. Ahad ge sami Senin. Teras we kitu nya. Nu penting urang terang kana kewajiban urang. Hadirin rahimakumullah, sakitu nu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan ageun manfaatna nu leresna ti Gusti Allah, nu lepatna mah murni kalebatan jisim kuring. Ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.